Nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu sirrahu nunyana geus ngarasakeun jeung berbagai reng-rengan kutub beda perasaan beda sangkaan di mana-mana manusia geus bisa ngabersihan rozail rereged dimimiti sadru ka qalbu ka fuad datanglah ka kursi bersih bening bakal nempok di alam eta kana dadamelan Allah aduh didamel ti mimiti bisa kapanggih jeung Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh. Belah dieuna jeung para muqaddasat, para aulia Allah. Seperti gitulah Allah nyiptakeun hambana di mana mampu. Ulah teterjelan haju hayang urang heulanan besi haju ninggalkeun kana syariat tungtungna nyariat henteu hakikat henteu kamalacin jadi hakekok kudu aya nu nungtun disebut guru mursyid belah dieuna guru-guru nu harirup belah dituna atuh Kangjeng Nabi Khadim termasuk para aulia Allah nu geus maraos cara ki muslim benda kerep langsung nya nama ku Syarif Hidayatullah geus berbeda alam ki muslimna hirup Syarifna geus aya di alam barzah tapi biasa ngobrol amprok ulah aneh namun pelanjutan Sunan Kalijaga setelah di beat ku Syarif Hidayatullah masa hirup nyana selalu berbarengan jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam teu kumaha sakaji pendige kadang bareng jeung hadir tatanggana aya ngaran Hidir siga babari tapi hese siga hese tapi nu hese cak Allah maha segala-galanya dik ngajadikeun wali ka hiji jelema atuh babarieun Allah mah teu sugih teu susah teu urang kota teu urang kampung atuh kumaha Allah bae jeung ari eta Ki Fudel Jawara nyana Jawara Ki Fudel bin Iyad sakicip jadi wali hari eta garong ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir teh lain garong leuleutikana sakicip diangkat jadi wali Masya Allah Haji Pendi nu tadina sok ibadah sakicip jadi tilok dibalikeun ku Gusti Allah babari babari aja dibaguskeun sakicip digorengkeun sakicip mantap urang kudu sieun ge ka Gusti sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin antaran Allah mah sagala-galana lamun urang nyaritakeun kibar sisa wali muridna bae 500 geus bisa hiber tapi anjeun na'udzubillah min dzalik. Kos gitulah keayaan hamba-hamba Allah. Ketika seseorang berangkat menuju Allah ku Allah iya kadeleuna we upaya-upaya urang Allah
yara kulla syai'in fa'li cek Allah eueuh nu keluar di pagawean kau kabeh pagawean kullu ma tarahu wa tasma'u tiap nu kadeuleu jeung nu kadenge kana fi ilmi goblakun aya di ilmu kaula memeh kuari anu keluar di ilmu kaula kabeh aya dina ilmu kaula tuluy teu kanyaho la yakhfa 'alaihi syai' sama berangkatlah ka Gusti Allah haju dibere ku Gusti Allah rasa-rasa meureuntina Islam na rapih nyana naek kana iman rapih haju kana ihsan perasaan-perasaan hirup nu tadina asa boga sorangan lepas kuari nu Allah perasaan-perasaan roh asa nu urang lepas kuari nu Allah perasaan-perasaan pagawean urang tadina lepas kuari nu Allah ilmu nu tadina jadi iktimad lepas kuari nu Allah sifat jeung asma nu tadina boga rasa urang lepas kabeh nu Allah satungtung urang ka Allah iktimad ku ilmu bersyariat bae urang teh moal ngahakekat sebab ilmu dibabawa asma dibabawa sifat dibabawa urang lahir ke alam dunia can bogana naon teu bogana naon ka Allah seperti kitu gara-gara oge ulah bawana naon gara ka Allah bawa aing mah pan ieu bok abuya cek Allah teh bawa ku sia abuya sia ayo ka aing saya takol sia ku aing pan abdi mah ketum langsung ka jahanam segala bawa nu kos kitu bawa ilmu bae ge urang ka Allah ya sia kudu ngomong ilmu teh aing pamera aing kudu dibawa di iktimad teu ka aing ulah iktimad salian ti aing ilmu mangan sakadar alat jangan rapih tekad sia jangan rapih zahir sia saeunggeusna sia ka aing ulah dibawa Masya Allah bisa ta urang ka Gusti Allah ngalepaskeun tina pengakuan rasa anu aku datang ke nu di aku jadilah kutu urang teh asup mimiti ka alam di alam mulki naik ka alam malakut geus bisa nempo di dinya makhluk-makhluk Allah nu awal kaget tapi indah lamun malaikat teu dahar teu nginum teu sare teu nikah babacaanana tasbih jeung tahlil eta teh jadi kaindahan bagi malaikat maca subhanallah na malaikat bisa hiber maca alhamdulillah na malaikat bisa nikmat sakumaha nikmatna urang dahar jeung nginum urang di alam syariat dahar jeung nginum aya kanikmatan seger awak malaikat maca tasbih jeung tahlil tak pagis aya kanikmatan ketika urang aya di alam malakut sarua jeung malaikat maca tasbih teh nikmat jadi baca tasbih teh ngeunaheun zikir teh nikmat sebab aya di alam eta diberelah ku Allah tetempuan batin bentak urang lapeureun geus dibere ku Gusti Allah kanikmatan geus kulantaran nyara rambung atuh embung ngahiji jeung jelema geus jeung eta ngahiji jeung arwah-arwah hakikat damai ka Gusti Allah embungeun boga HP jeung naon embungeun boga TV teu perlu sebab indah ngahiji jeung para aulia-aulia Allah. Itulah hamba Allah. Nah, simpulna bae ieu mah. Dipapanjang ge moal ieu.
ya moal jat tadi ge nu hese ge pimuridna lain guruna geus nyampak di mana bae aya dalam negeri luar negeri emang guruna aya jasa nu hese ge murid abdi cenah siap eureun sia coba dagang sia eureun coba ayo sagok Masya Allah ketika dibulang-baling nafsu ku guru iyalah nu teu kuat urang mengadegetan guru kepentingan urang jauh kajadi memeh ka Allah kepentingan guru heula ulah aya kepentingan diri segala rupa jang guru ulah aya kepentingan pribadi kege karasaeun kake ku guru eta teh engke abeh ka Allah na babari satungtung urang nyaritakeun jang urang bae jauh ka jadi wali kos kitu walingi teu mah kos kitu nyaritakeun da pribadi bae urusanna jang sorangan ulah aya dina ilmu thariqah kabeh jang guru mentek ieu lah nu disangkal ku Wahabi ku Muhammadiyah pajar ego guruna ge jambungeun ieu ngan teu maka kuduan seperti kitu naon perluna tu ja guruna ge teu hayangeun ngan seperti kitu ngaranna ngahadam maksudna ngaleungitkeun katakaburan urang satungtung ngaleungitkeun can kana satungtung can ngahadam atuh takabur bae takabur teh rasa hebat rasa sugih rasa gagah rasa pinter dileungitkeunana ku ngahadam eueuh ta pinter eueuh ta gagah eueuh ta sugih ku ngahadam mah babaring ke ka Allah aya batasan-batasan setiap datang ka dinya lepaskeun atuh manuk can bulu centong mah moal ka dihiberkeun ke geus bulu centong gak kalak bulu jarum doang mah atuh moal bisa ari ieu mah buluna bulu jarum bae terus teu daek centong-centongan bahkan modar di kandang teu hiber-hiber. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu mah perjalanan ngahakekat mah atuh aya pemaksaan ke ti guru. Aya pemaksaan berbagai pemaksaan anu ngaleungitkeun nafsuna. Urang mata urang kita neuleuh nu dideuleuh teh Allah nu neuleuh Allah dipaksa ku guru. Satungtung urang can bisa dibulang-baling ku guru. Hakikatna urang neuleuh teh ka pandang Allah bisa urang neuleuh tanpa bantuan Allah moal bisa atuh Allah bae aslina nu dideuleuh ku urang emang hakikatna saha ja kekuatan Allah kudrat atuh Allah bae paksa urang deuleuh urang Allah nu dideuleuh Allah bisa mararikung kabeh ya hakikatna mah kabeh ge Allah setiap nu kadenge ku urang suara aya eueuh suara tampanang Allah mal aya atuh ai kitu mah Allah teh nu kadenge ku ceuli urang paksa urang teh Allah deuk kumaha deuk teu kuat urang ieu keur carita puncak di awal mah bisa lalaunan syariat ngalepaskeun heula syariat lepas urang ngalepaskeun syariat ge hese urang mah deuk usoli bade usoli hese maka sejak kaula biasa asli nama tuh berangkat ta urang ge Allah hinang Allah anu ngomongna ge Allah ana aqrabu min nutfi aing leuwih deukeut ti omongan sia gerak sia ge nang aing make usoli nganggap bodoh ka aing goblok sia usoli deui emang aing eueuh lamun kitu kan ampura tuan abdi mah deuk nyareat bae teu kuat abdi mah ieu patul buina ge jang-jangan padahal Allah saya betah mah. Tapi memang geus dibagi-bagi atuh ku Gusti Allah keyakinanna datang ka syariat anu syariatna. Teu beunang disengsirikeun. Ketika manehanana norekat mulai kan ngaluarkeun syariat teh. Nyokot kana keyakinan di makom-makomna. Tentu atuh aya anu ngatung mun ngatur atuh babalang bata sok geura berangkat tapi Allah mah babarieun ketika urang deuk diangkat di tengah-tengah ramena teknologi Allah bisa
maha kawas. Tengah-tengah rame na gejolak politik, ekonomi, budaya, berbagai teknologinya anak geus bisa lepas ti kos itu. Tah halayang jangan modar-modar ke paeh-paeh ke sapira jang secuil dunia. Jangan naon tuh dunia lepas. Cara Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kangjeng Nabi Isa manggih awewe. Luar biasa cantik dan kolot. Tapi cantik. Ya Allah, cek aja segu gelis-gelis lagi si jelema. Mohon ka Gusti Allah ya Rabb, ieu si awewe asli apa lain. Peureum cek Allah. Peureum. Parenganan dunia. Terus nyaho teh Kangjeng Nabi Isa. Datang. Neng, di mana? Di Karawang. Aduh ya Allah, coba goyang Neng ada. Bohong monyet gitu. Bener-bener baik. Tanya ku Kangjeng Nabi Isa, Neng tea sebenarnya lain jelema kan. Kok tapal sih? Isa. Oh iya, Nabiullah Isa. Ieu mah kieu bae geus sabaraha manusia anu kawin kaneng. Cek gade jutaan. Jutaan jelema nu geus ngawin ka kula. Berbagai kalangan, pemerintah, petani, politikus, ekonom, kiai. Wah, kiai ge sarua cek gade. Saruh Bandung geus ngararawin ka. Kira-kira lolobana salamet kawin jeung anti atawa cilaka. Paraeh kabeh. Bodar kabeh. Ditikeman ku kula cek cenah. Meureun kiai mah henteu, babarian kiai cek cenah. Ku cau ge beres cenah mah. Berkat nariung ku berkat selesai. Aya beda kan yang bisa pidongeng masyaallah. Gampang cek ya leh kabeh ge ngeluk di harapan kula mah. Aya teu nu salamet hanya jelema-jelema tertentu nu qalbuna mu'allaqun billah dicantelkeun ka hese cek eta mata digodana. Idih. Asal geus ta'alluq ka Allah geus hese digodana. Ku kieu ku kitu. Satungtung jelema teu leupas ti syariat atuh babari bae cek nah syariat pokona mah geus teu kiai teu buya pokona teu mama komo pedagang mah sagilak cek ye jam 7 hudang maju jujur kene jam 8 anu nawar geus bohong gampang hey. Kubu pemerintah dan lain sebagainya. Oh benar. Dunia digambarkan. Wewe ditanya ku Kangjeng Nabi Isa 99,9 cilaka cek ngana kawin jeung kula hanya orang-orang tertentu nu pindah ti syariat kana hakikat. Oh, sia. Guys, jadilah gua hari. Nah hakikat dia, jadi hakikat. Panjang, musyahadah. Neuleuh ku mata hate ka Gusti Allah. Nah, ieu kieu. Falamma balagal insanu ila maqsudi. Barang geus nyampe manusia kana pamaksudan berhakikat, yakni musyahadah, ningali ku mata hate ka Gusti Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah bila kaifin wala kaifiyatin wala tashbihin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Teu bisa carita geus datang ka dinya in hasaratil uqul akal dicabut teu bisa ka akal wa tahayyaratil qulub bingung teu bisa dikomentari ku hati.
Bakalatil alsu lisan pelat pelu keluk cadel teu bisa geus datang ka dinya tek jelema ibadah salat baheula katempo antara nu khusyuk jeung nu teu khusyuk katempo saenggeus teh katempo khusyuk jeung teu khusyuk makom jelema salat eta katempo lantaran inhasaratil ukul wa tahayyaratil qulub wa kalatil alsun bakal jadi hiji hal entak abah teh tarawih ya begitu tarawih nyaritakeun hiji jelema si eta khusyuk tah salatna almarhum ngomong si eta khusyuk tah salat ulah bingungna mah artina kok nyahoeun sih telitilah teliti bener disebutkan ku almarhum Allah eta sudah salatna geus kanyahoan eta hayang nganyahokeun kos kitu kan hese urang mah teu neuleuh Haji Pendi pastilah 100% moal husul lah enggak 100 bakal tambahan 150 lah ya Allah ya Rabbi wala yastati'a an yukhbira an dzalik teu mampuheun lisan qulub ukul mazkur hayu bira teh mazkur binal ukul qulub al inna nyaritakeun musyahadah mal bisa kangjeng ge ningali ka Gusti teu bisa nyaritakeun kangjeng Nabi Musa mukalamah jeung Allah apa bisa nyaritakeun moal bisa kangjeng Nabi Isa teu bisa terus kabelah dieuna para aulia Allah nunggus musyahadah hanya rasa diri kena bakal la khaufun alaihim walahum malisa sebab naon lianna Allah ta'ala munazzahun anil amsal Allah suci bersih tidak berbagai contoh deuk kumaha ngomong keuna wal bisa tama hanya perasaan we nggih ina rasa eta teh kapan dibuktikan ku Gusti Allah atuh lain sarasa-rasana lamun kangjeng Nabi dibuktikan melalui mujizat atau aulia Allah dibuktikan melalui karomah sanajan diembung-embung ge atau Allah mere deuk kumaha atuh hayang ke Mekah kun Allah dibikeun neuk Baitullahna nu datang Mekahna atawa nyanana nu ka ditu deuk kumaha atuh lamun tadi kangjeng Nabi Sulaiman atuh ka angin-angin narurut manuk-manuk narurut kabeh narut deuk kumaha atuh nah ieu para aulia Allah teh seperti kitu karomahna dibuktikan ku Gusti Allah lantaran geus eueuhna naon di jero kolbu bingung nyarita in hasaratil uqul wa tahayyaratil qulub bakalat kalsu anu aya rasa teu mampuheun dicaritakeun da mah geus we sebab munazzahun 'anil amsal tah geus tah eta ngaranna wali Allah kutub qudsi ngaranna qaddasallahu sirrahul quddisasir geus embungeun nya nama hijian teh sebab ngadenge suara makhluk teh teu betah nu ngeunaheunana ngadenge suara Allah aja emang kumaha atuh geus kos kitu berasa kangjeng Nabi Sulaiman kan nanya sireum non karena baris teh dina tafsir cak ratuna wahai sireum minggir aya raja deuk liwat besi ka tincak kadengekan ku kangjeng Nabi Sulaiman stop tentara mana ratuna aya Waalaikumsalam naon maneh tadi ngomong kita minggir dari tentara besi ka tincak moal cek kangjeng Nabi Sulaiman aya naon ye udah dek ngobrol lah sakedeung ayo tentara tidak balik kabeh urang ngobrol jeung sireum batur ngobrol teh jeung sireum bisa urang jeung rangda lompat jeung rangda lompat ya geus pamustungan jasa teh Masya Allah ya jeung sireum ya Allah sireum
kunaon maneh ieu sataranjang bae jawab cek sireum deuk naon atuh ka Gusti Allah make papakean ja Allah mah teu deuleu pakean satungtung urang berat ku papakean atuh dicarekan ku Gusti Allah ja pakean mah dunia ih cek anjeun luhur amat sia ieu sok aju ararisin aing elek ku sireum moal teh sireum moal ulama lahir ka dunia teu makana naon moal makana naon Allah maha uning Allah ari eta cangkeng make leutik-leutik teuing kunaon eta teu pernah dahar ala kadar nyesep-nyesep ge lah jang sakadar bisa ibadah we ka Gusti Allah nanaonan atuh make jeung barang darajat sakeuding di alam dunia mah engke lamun urang amprok jeung Gusti Allah bakal ditanya ketika urang mawa ilmu bakal ditanya mawa pangaruh bakal ditanya mawa keagungan bakal ditanya tahta jeung kerajaan bakal ditanya komo lamun urang haju mawa dunia pan leutik di mata Allah haju urang mawa ka Allah isin daripada engke dicarekan ku Allah maningan tapak bae kula mah haju teu dahar-dahar jadi leutik ieu cangkeng isin urang ka sireum tidak ya Allah ya Rabbi Gusti Allah lagi dua katilu naon atuh ayeuna nu jadikeun nasihat ka kaula ya geus dua pertanyaan katilu mah nasihat be kieu cek yeuna nasihatna nabi aya di anjeun rasul aya di anjeun kaya aya di anjeun raja aya di anjeun nasihat be kula masih hade engke bakal disidang kade hate ulah poho ka Allah cakagat orangana nasihat mah lain di jelema bae orang disireum ge pohar geus gun atuh kitu basireum bangga bae ulah sombong cek sireum teh ulah asa aing jadi nabi asa aing jadi rasul asa aing sugi asa aing jadi raja kadenya ke bakal dicoba anjeun ku Gusti Allah ge raja moal kebeli bakal dicoba ini maneh nyaho ulah ngeuleuh cenah di Lauhil Mahfuz ambo sireum ya karim masya Allah panjang dongeng antara Kangjeng Nabi Sulaiman jeung sireum datang ka ngajadikeun hakikat teh akhirna Kangjeng Nabi Sulaiman nanya deui ditanya ku sireum kebanggaan anjeun naon saat ieu cek sireum cincin cek nya ieu lantaran ieu mah cincin teh ka panti sorga ti Allah tetep cek sireum makhluk teh lamun eta jadi kebanggaan haju bangga na ka cincin lain ka nu nyieun jeung mere cincin tetep maneh bakal cilaka cek sireum panjang tagus ka dituna segala galanya cek Kangjeng Nabi Sulaiman geus lah kula rek balik cek geus cukup nasihat sakieu ge cek ya Allah ya Rabbi bareng datang ka istana bener dicoba ku Gusti Allah boga pikiran eta teh tanyana hayang ngajamu makhluk ya Allah ya Rabbi abdi bere wewenang bere izin hayang ngajamu makhluk sabaraha poe cek Allah setahun moal kuat sabulan moal kuat saminggu moal kuat sapoe moal kuat sajam atuh coba deuk Allah coba cek Allah deuk naon heula ieu maneh lauk heula lauk kabeh nu aya di pasak jang lauk salaut kabeh sadunya di pasak jin setan kabeh masak geus basak digrokeun lauk boro-boro saja sadetik 2 detik demo kabeh lauk demo lapar sering-seringkeun ke Gusti Allah agak sih udah coba-coba mau naraek lauk atuh ngudag Kangjeng Nabi Sulaiman weh kami lapar biasana mah kami seubeuh cenah ieu poe ieu kok ieu jadi kos kieu kuat kan ya Allah ya Rabbi jagakeun deui datang Hud-Hud Assalamualaikum salam kakaknya naon maneh Sulaiman Hud
cek kan kula yang seri cek kunaon tuan ngajabut teu kuat kan ayo naon tuturkeun kula hayo dek naon hayo namun jeung kula kara kuat sia hebat amat hayolah tuturkeun saya dibawa ke laut ya lamun hayang kuat ya kula coba aya tah simut-simut kudu dipatokan ku hudud tek 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 tah harapkeun ieu tah ka laut ge sebeuh kabeh sabaraha eta simut 10 aing ge eta sabaraha juta ton teu kuat lapar ieu ngan 10 coba hayu cenah ieu hudud ya jagonya coba gitu bisa lewat balangkeun bismillahirrahmanirrahim tah lauk Arab ya kumaneh tah yang sapa ieu bro lauk kabeh ka dahar tah cek hudhud ari simetna mah 10 ngan caina kan salaut kena nguyupan caina nya sia ka aing ngalojokeun eleh ku hudud ka Nabi Sulaiman diudag ku ka Sulaiman sia ngalojokeun aing cak Allah eta lah hamba aing nu ngaran hudud yang serikeun maneh orang lamun caritakeun seputar hamba-hamba Allah keur ngahakekat pohara sebenarnya mah atuh hudud ge atuh aing ge ditangtayungan ku Allah bantak ulang sok sombong ge anjeun hei Sulaiman cak hudud kan aing teh iinguan maneh hayang ngajamu segala lauk segala naon serahkeun ka Allah eleh ku aing tuh 10 teh tapi eta kan bau caina salaut geus sampura cek ka Nabi Sulaiman eleh ka Nabi Sulaiman nah iza balagha min hadzal akhbar di mana geus datang ieu caritaan hakikat ka ulama di mana mendi berbagai negara opa 5 benua yang bagilahum mayafau eta kudu paham min maqamatil ulum tina makom ilmu ulah sok ngomongkeun ka ahli Allah kade ahli syariat kiai jago alatna usul fikihna hadis tafsir tapi encan datang ka makom eta kade wayar gobu pihak ikia kudu resep dina hakikat jeung wa yatawajahu ila a'lal iliyin nyana kudu madep ka a'lal iliyin wa yatahidu wa yasilu ila ilmi laduni nyana kudu nyaan ulah ngalap cukup di ilmu syariat geus cukup di ilmu syariat lah aing mah segala bisa eta takabur teu kunaon hajuh henteu mengenal kiai-kiai ahli Allah cukup bae aing mah lah itu mah aja budak ieu hiya lain urusan budak ah itu aing mah kolot heulaan aing mah kan ngadahar uyah nageleg-legan ku si uyah kudu ayat tahidu ayat sudah ila ilmi laduni rendah diri ai encan datang kadinya mah wa ma'rifatul dzatil ahadiyah kade cek Tuan Syekh Abdul Qadir min ghairi ayat taridu ulah sok ngalawan wa yunkiru jeung inkar ila hadil maqalah allati dzakarna aya hamba Allah nu leutik nu gede urang kota urang kampung nu dibere ku Gusti Allah ilmu hakikat kade ulah osok i'tirad ngalawan ulah inkar lantaran nyana mah keur babarengan jeung Allah ente ngalawan ka kiai kos karar itu nyana nama moal nanon Allah langsung ngutuk kajeun kuku bahagia itulah dina hadisna teh ya nah bahaya masyaallah man adzali waliyat faqad adzantu bil halak kudu nyadar aya hamba Allah anu nyana didatangkeun ku Gusti Allah kana hakikat nu selalu innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum dibere babari ku Gusti Allah janang Allah ieu ente kakarak datang ka pangkat ulama syariat encan nyaho kana makom sing beneran gerage taliti ngaji supaya datang kana ilmu laduni jak si kiai nu geus datang ka hakikat bah nya nama nyantai-nyantai bae moal ngomong nanaon jeung moal bendu moal aya kieu jeung kitu ngan siana bakal cilaka disiksa ku Gusti Allah hiji bakalna moal muai ilmuna dua moal dibere nikmat ibadah ka Gusti Allah tilu saneng-eneng bakal suuzon bae nomor kaopatna engke bakal dicabut ku Gusti Allah jadi suul khotibah
naudzubillah min dzalik ieu nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir sing hade jeung sing hade jeung sing hade kos kitulah nasihat Tuan Syekh Al-Fasl Rabi wallahu a'lam. Pasal kaopat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nyaritakeun bing bilangan ilmu. Jadi ilmu teh macam-macam, ilmu pelet, ilmu sihir, teluh, ilmu ngaduk kotok. Itu ngaduk kotok gitu make ilmu mah hese. Kudu dijantur heula. Macam-macam ilmu. Ngajurus ka ditu ka seuneu. Nah, cek Tuan Syekh ilmu kabagi dua. Aya ilmu zahir, aya ilmu batin. Fal ilmu zahir 12 fanan, ilmu zahir 12 fan. Timimiti ilmu nahu, ilmu saraf. Ilmu arud, ilmu falsafah mantik, ilmu fikih, usul fikih, tafsir, mustalah tafsir, hadis, mustalah hadis, ilmu istiqaq, pohara mencakup 12 pan. Urang lamun dek ngabongkar masalah kudu boga 12 pan. Lamun encan boga 12 pan ulah coba-coba ngabongkar masalah 12 pan. Coba atuh urang hayang nyaho 12 pan sekolah SD ora ono. Ning sekolah SD SMP laka. Lah iya, ana ilmu mah abah ning kono mah. Kuliah moal bisa, kuajeun teuing kumaha. Kuduna mondok maka deuleu sederhana jelema ge deuleu santri isuk-isuk sing purungkul leuwih ti heula ngadahar bala-bala batan mandi eta santri eta kos kitu sing purungkut bae ngadahar bala-bala cileuh masa gede poleca tapi hasilna masyaallah karim deuk ngadu naon coba jeung santri Masya Allah di mana geus keluar di pondok pesantren Masya Allah asak di obatan ge herang bae hoyong buruk masak santri batu kos gitu sederhana tetapi diaraji kuyana timimiti fa'alu mulai ngaji ilam anal awamila finahwi mi'atu amil. Di mana sekolah ayahnya nyahukeun amil jeung mulai tanya sebagai amil ada berapa di lembur saya 1 itu santri bantu geus gajahokeun nasoroyan suruh nasron ieu engke bakal dibongkar ku istiqaq. Cik ahli istiqaq apakah iya istiqaq sogir apakah kabir apakah istiqaq akbar kumaha cara wah kajahoan timbullah ke bakal mutaadi jeung lazim wah mulai cek urang lembur teh kadeulina mah budak sederhana tapi ilmuna masyaallah aing ge teu kaharti cek yeuna gitu nanya siang arti aing nu ngomong teu ngarti saduh. Ya Allah ya Rabb terus ceritakeun wadhu amadhu khospi pohara jas bisa ngabandingkeun ke urang dina ilmu wadhu mah antara nakiroh antara isim jinis dengan melalui wadhu tersebut bakal kanyahoan kok isim jinis nakiroh berbeda sih jadi naon ge cik ahli wadhu wah pohara
kemudian kekadituna nyaritakeun mubtada jeung khobar syarat jadi mubtada kumaha nu jadikeun khobar kumaha. Kemudian ke urang nyaritakeun tentang rahasia-rahasia ditabir make makrifat jeung nakira. Bah puyang ujanan. Kakara urang nyaritakeun urusan-urusan am jeung khos nalika kapanggih jeung ayat atawa pidauh Kangjeng Nabi. Nah, kapanggihlah ke kurang malah timul wajib ila bihi fahuwa wajib. Moal beres ya ibadah lamun teu kawin-kawin heula tuh. Sebab ieu salat lamun tahiyat ngacungna 2. Wah bahaya ya. Can sampurna ieu budak kawin ke. Asup kana malah timul wajib ila bihi fahuwa wajibun. Sabisa-bisa sia bae tolol. Mulai mana baik bahasa-bahasa anu umum, waduh ditaliti ke usul fikih. Mana baik geura bahasa-bahasa teh umum, di mana aya iza naon gunana, di mana aya lau naon gunana, di mana aya id naon gunana. Wah, tah geus ngaji apeng-apengan lamun geus kitu. Karak disadiaan gelas 3 ge masalah. Ngariung teh. Nah, eta teh masyaallah. Diondang teh di mama-mama urang bunga giliran bae nu nyododok masalah teu becus. Aduh babatola ulama uhu. Ya Allah ore gaji. Masyaallah karim. Dumendak urang lamun kapanggih jeung Muhammadiyah ulah sok dilawan ku makna hadis tanya ku urang. Tanya kalimatna tanya ke orang terus ke bilagahna ka mantek. Ayo sia bari mau martil urang ayo sia bisa dia salamet teu bisa ya martil ya. Ayo sia ai ka imah aing mah bab imah aing malah nu ngusir sia ku yang diusir. Ayo sia. Nah, jadi sieun panjang. Sana babeja ka babatullah ka dinya-dinya deui. Kurang dikampak sia. Masya Allah 12 fan untuk membongkar masalah. Masya Allah. Di samping kudu nganyahokeun mun hadis asbab wurud, lamun Quran ayat kudu apal deui kana asbab nuzul. Urang mah kakarak ditanya kieu bae ge. Punten Kiai Haji Fendi, mohon. Aya Quran ieu Quran, pan eta mah Quran menang nyitak aya hurupan aya suara. Nah eta bahkan anyar tah dupi ieu Quran kumaha apa hadis apa anyar. Ih keheula nya. Apa ieu mana nyita kieu aya di dinya cetakan Dahlan Bandung. Nah ieu mah anyar kan tah. Cenah kalam Allah mata aya suaraan teh hurupan pan ieu. Ih pan si mananya kos kitu ka aing. Kakarek ditanya kitu ge beri gidig. Enggeus maning soekeun jasna. Buka jas. Ditanya sakitu geus gageter ya Allah ya Rabbi. Nah, eta kudu dihadapi mahasiswa Wahabi anu nyanan yen keliru ka urang pertanyaanna seperti kitu. Kuduna dihareupan kumaha aja pene ka dieu sia. Aing mah teu bisa tapi gelut aing bisa. Nah, sia mah lupa tak kagelut bae. Mending pun menang. Ya Allah ya Rabbi lamun Imam Hanafi diseret kita nyaritakeun Quran teh hadis lantaran aya hurupan jeung aya suarat tetap bae Imam Hanafi godit penjara Imam Hanafi. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi pan hate urang jaheut mah pan aya hurupan pan aya suara komo kumu amar menyangkreng sorana. Waduh dibaca kumu amar jeung kumu haydi ngeunah bacakeun ku Haji Pendi. Masya Allah peureup kala luar peureup. Geus aing mah mendingan ulah ngadenge sora sia cak ada yang puyang aing ngadenge sia. Cenah Quran ngeunaheun jadi baca ke sia mah kos kieu aing jadi setruk aing jan. Ya Allah ya Rabb. Ulantaran Quran makalam nafsi anu dibawa ku malaikat Jibril alaihi salam ti Gusti Allah ngadatangkeun ge teu bersuara langsung kesangan Kangjeng Nabi. La harfun wala sautun wala kaifun wala kaifiyat.
hanya Kangjeng nu apa ketika beres turunkeun mukjizat malaikat Jibril indit karak dibacakeun ku Kangjeng Nabi inna anzalnahu Qur'anan Arabi eta mah bahasa Arab terjemahan kalam nafsi ngan tetep teu meunang dibahasakeun hadis sebab kalam nafsi panjang ta dongengna ka ditu carita anak-anak tebesi kuari loba Wahabi tah bahasana seperti kos itu geus ulah dijawab tampiling apa tah ieu urusan ilmu zahir 12 pan hayang nyaho di pondok pesantren Masya Allah karim. Jadi aya warna-warnaan orang ilmu teh ternyata aya warna nahu, warna sorof, warna bilagah, warna mantek, mantak lain bae ilmu di pesantren mah pertanyaan nabeuh bedug teh sabala warna. Masya Allah bere berkat habak tah. Wa kadza al ilmul batin kitu keneh sakumaha ilmu zahir aya 12 warna horeng ilmu batin gaya 12 lahu 12 fannan sami 12 fat maka pakusiba bainal amwal khos ala qadil istidad dibagilah ilmu baik zahir maupun batin antara am umumna manusia wal khos khususna manusia pokona ala qadril istidad ukuran persiapan kemampuan diri masing-masing menerima ilmu dek aya di kelompok umum apakah dek aya di kelompok khusus apa dek aya di kelompok khususul khusus terserah kesiapan diri ulah-ulah ilmu batin atuh asup ka pondok pesantren ulah waka ngaji betahna bae heula hese karak betahna dong ulah waka ngaji ulah aya anu dianterkeun ka pondok pesantren bapana balik begitu datang ka imah anak geus di imah heulaan anak tolol aya hayang betah we ge hese di pondok ya Allah ya Rabbi geus betah daek ngajina deui anu ngaringkuk bae di pondok teh ngaringkuk bae jangan mah berjamaah ge tilok berjamaah tilok naon tilok geus ngaringkuk bae ditanya geus 12 tahun Masya Allah karim tuh mulian kita bae kolot tapi kitab lah nggak aja dibelikan ku kolot dat Jalalain tafsir Munir segala naon dijual pakai bobogohan ala qadril istidad kesiapannya datang ke mana geus betah aju ngaji mulai jana ngaji amil heula gila manalawa milami atau amin terus narki terus murad temahi sabulan 2 bulan amil doang ge saton beas saton eta amil doang ya bareng dijual meureun dua can jurumia can ngaji Umar Yato dan lain sebagainya yang datang ke Alpiah teh angel yang datang ke Alpiah teh geus datang ke Alpiah ka Johar Makdun ka Sulam karak naik ka dituna ke Syamsiah Samarqandi terus Ukudul Juman karak didinya tuh teu bahi saeutik waktu kadeleuna puluya peleye mas santri tapi ternyata koreng di jerona ngagelentrang barang datang ka imah langsung ieun pondok aya santrian milu kampanye kesiapan datang ke mana ya ala qadril istidad ilmu 12 pad dibikin bainal amwal khos eta teh ala qadril istidad aya nu masantren datang ka 5 genep tahun haju ngarti bae kesiapannya hebat aya nu 10 tahun aya nu 15 tahun tergantung kesiapan anak aya nu cukup dina ilmu alat bae aya nu cukup dina ilmu syariat bae nah ieu tergantung kesiapan dirina gitulah cek tuan ilmu batin ge sarua aya anu ngan sakadar
nonton doa ilmu batin tenangan tongton doang ngalaksanakeun mah teu titah ulah hasud edahan ngagedean hasud titah ulah ria tambah-tambah titah puasa keur di pondok badek bareng jadi kiai gendut dan lain-lain sebagainya ialah ilmu batin hese sebab teu bisa lempang sorangan lamun urang ngaji amil kudu aya nu nungtun ilham Mapil amar kudu jalma jeung bantu anta beda beunang anak untuk kira barang alhamdulillah subhanallah aya nu nungtun encan ngarti urang tah tapi geus ditungtun narki ke ngarti nama urang geus rada dewasa oh jah heueuh orangnya nu keur ieu narkib teh oh ieu tuh kan ngarti aya nu nungtun urang geus ngaji palak teh kan lain kitab heula mulai urang nyarita naon di praktek heula ngaji palak di Cipanas praktek kayak geus bisa tak usul urang nyieun masalah kan dideleukeun ku guru oh ieu setengah main ye mulai deui kayak geus bisa karak dibacakeun kitabna kitu ngaji palak teh praktek heula guys di kitab makan dibacakeun doang misalkan ya anu diakurkeun oh tinggal ngangaranan doang kemudian jeung ngaran nu kuari diakurkeun ieu ngaran kitab mah ieu bahasa kuari mah ieu keur ieu bahasa jadi urang leuwih ngarti deui geus praktek eta lah ngaji falak seperti eta nah urang narkib can ngarti urang saperna mah sebab kakarake ngamimitian ngaji ketika urang nyaho tanahu teh kos oh diakurkeun jeung narkib jaheuh horenganan masya Allah bahkan orang bisa nyieun sorangan bisa nyieun atuh ku ari mah teu kudu ditungtun ku guru geus aya naon-naon kurang tarkib naon kurang tarkib naon turun tarkib bisa nyalahkeun batur atuh bisa nyalahkeun batur urang lamun urang ngabahas bismillah ti guru masa kitu dileuwihan ku urang kajen salah ge ya Allah. Nah, ilmu batin geus sarua datang ka mana dan kudu aya nu nungtun. Di mana ngamimitianana ieu urang? Kumaha berangkatna heula urang teh? Di mana heula praktek heula? Tek can dibere nyaho. Ieu teh ka mana can dibere nyaho? Tek praktek heula tek. Nah, mulai ditaekeun. Tek ilah kieu. Nu mentak kudu kal mayit biadil ghasil ulah batatanya. Sebab naon keur diarahkeun. Arahkeun kayak diberenya kayak bakalna loba ngimpi ulah bebeja ka sasa sebab impian eta adalah engke hiber satungtung encan ditakbir nya nah hiberan bae ketika anu nabir salah nah eta kadinya asupna mantak ulah sok bebeja impian-impian bisi salah ngaji pendit eta bebeja naon ngaji ngimpi cok ngimpi naon naik ka gunung aju naon ragag ya tung musruk tah mah kos itu mah mantak geus paheulana ditabir ngusruk datang ka kuari ngusruk bae nya tah ya ala qadril istidad kesiapan mental urang datang ka mana ieu haju kieu ulah sok ngaji tasawuf tadi itu mah lain ulah sok norekat eta mah lain bagian urang teh bagian batur geus dicukupkeun datang ka dinya berarti nyana mandeg di dinya boro-boro hayang nganyahokeun boro-boro hayang siap boro-boro endek berangkat siap ge teu berarti eta nu ngomong kos kitu nganggap Allah bodoh teu beunang teu mah urang mah mal bisa cekna ngaji kos kitu mah mal bisa geus beda mah batur urang mah cukup bae di dieu namun nyana nganggap bae boga perasaan urang mah mal bisa emang nu ngabisakeun urang apa Allah nganggap bodoh ka Allah tadi ilmu thariqah mah teu meunang ngomong kitu nganggap apes ka Allah hayu bae urang nonton bae heula urang geus main bola nonton bae heulanan engke ge nyaho oh itu pan ditreat offset pan itu ditreat hand pan itu ditreat asup tah mah kos kitu mah oh nonton heula 2 kali 3 kali mulai nyana ge oper-operan make bola plastik tong teng kabelah ditu nah jadi bintang sepak bola kana raka betung eta kos gitu nonton heula haju tertarik nah ilmu batin ge sarua aya
maka dibagilah bainal amwal khos ala qadil istira kesiapan datang ke mana aya jelema pinter ngajina tapi teu siap kana ilmu batin atuh geus datang ka dinya doang aya jelema bodoh dina ilmu syariat sakadar bag-bagan ubudiyah doang tapi nyana penasaran hayang murni jeung mulus batina kesiapan mentalna luar biasa sanajan bisa kan sakadar ubudiyah rapi wudu rapi salat rapi bag-bagan zahir henteu nyaho kana muamalah nu jero teu nyaho kana munakahat nu jero henteu nyaho kana urusan jinayat mun dibongkar tapi urusan ubudiyah na mah geus rapi panasaran ilmu batin nyana berangkat nyana aya nu bisaeun kiai anu teu siap padahal jago henteu aya nyana ilmu batinna jelema nu sederhana tapi siap luar biasa nah ieulah ala qadril istidad kumaha kesiapan kemampuan diri apakah neuk ngagolongkeun diri dina umum bae apakah nek asup kana khusus apakah nek kana khususul khusus tergantung kesiapan masing-masing atuh ngahikmat bae ngahikmat anu siap papan siap 3 tahun puasa bae 3 tahun ngorandang di Cirebon teh naon ngaran tuh di Panuraga geus teu kuateun nya ngangkat suku ge demi cita-citana beuh hayang bisa hiber nya eta ngahikmat kos karit asal digebregeun beta tangkal eta non eta tololnya salikmat mau goblok tah eta kos kitu ga hikmat aya anu hayang mah hikmat tapi puasana batal malulu atuh bae jadi napa kos kitu mah aju ngawiridna ge wow mimiti 100 poe 40 poe ulah batal kemudian 100 poe kemudian setahun nah eta kesiapanana deuk ngahikmat ilmu hikmat zahir itu tergantung kesiapan urang ala qadril istidad masya Allah kali nah ieu mah ilmu menuju ilahi usul ilallah kesiapan urang datang ka mana engke urang kan menta ka Gusti Allah asli na bajadang Gusti Allah urang kudu loba menta bae geus ka Gusti Allah Gusti abdi teu eueuh kae ge dang Gusti sanggeus aya ge cak Gusti layakumu ilabi eueuh nu ngurus kecuali kaula abdi urusan atuh Gusti benta ka Gusti ya Allah ya Rabbi Gusti ulah abdi dibere sugih Gusti lamun sugih ieu bakal ngarusak ka abdi ulah dibere dunya abdi lamun dunya ieu bakal ngarusak ka abdi bebeja ka Gusti Allah engke ge dagangna amruk kabeh cak aji pede aing teu dipenta ge geus amruk mau dipenta cak cenah atuh aing mah bisa ngedeplek lain gitu tabah urusan ada ya deuk ka Allah penta ka Allah ya Allah ya Rabb ku abdi ieu cinta bae dunia sedengkeun dunia mah kapan ngahalangan ka Gusti azabu ummati dunyahu siksa umat kaula adalah dunyana selama urang cinta kana dunia jadi siksa sapedah bae ge lamun urang cinta ka sapedah jadi nyiksa ka urang kudu dikempes lamun kempes kudu dikompa lamun rusak pelekna kudu diganti mending mun boga duit mun teu boga duit maling kongkorong pamajikan ribut bae pantungtuna gara-gara sapedah doang siksa eta kos kitu Masya Allah mending mun cek pamajikanna jual habeka pake kawin deui eta mah ngeunaheun teh kitu mah ngomong doang sia mah nah ila ala qadril istidad kesiapan mandak berarti kan urang kudu dibuka heula cek Tuhan Syekh Abdul Qadir siapkeun heula mental urang untuk menuju usul ilallah apapun yang terjadi masa batur bisa urang henteu tapi itu bae siapkeun mental urang deuk ka Allah titik beres engke urang pan bakal datang ke pintu gerbang maut saha nu rek nganterkeun urang syahadat saha nu rek nganterkeun urang maca kalimatun thayyibah di pintu gerbang maut sedengkeun al mautu babut aya pintu gerbang supaya gerbang tersebut terbuka syahadatna kalimatun thayyibahna beureun aya syarat-syaratna nu pintu-pintu nu sejen kudu ditutup supaya pintu gerbang maut aya kalimatun thayyibah nu cak Kangjeng Nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah supaya pintu gerbang maut urang blak aya la ilaha illallah beureun aya pintu-pintu gerbang anu kudu ditutup iyalah kesiapan mental ilmu batin supaya lamun pintu gerbang nu sejen nutup pintu gerbang maut kalimatun thayyibah terbuka eta nu diharepkeun
etalah nu diharapkan ku ahli-ahli batin teh supaya blong la ilaha illallah kabawa ka alam itu. Loba nu mandeg pan di dinya kibar siso mandeg di dinya jeung sederetan kiai-kiai naudzubillah min dzalik cacak-cacak kiai ge hese atuh komo tukang karung hese jeung sederetan pedak naon gitu ngaranna pedagang petani pejabat lamun henteu ditutup pintu-pintu gerbang anu bakal ngahalangan kitulah istidad ngaranna siapkeun ku ari pintu gerbang nu bakal ngahalangan tutup naon eta panyakit nu ngahalangan batin sehingga henteu neuleuh ka Gusti Allah dengan kata keren teu musyahadah ka Gusti Allah tutup pintu anu jang musyahadah pintu nu ngahalangan musyahadah etalah cek tuan saya ala qadril istidad kesiapan orang datang ke mana kesiapan orang tah ieu dibejaan ku tuan saya siapkeun mental orang untuk menuju wusul ilallah. Hendak ngaji heula masantren. Jelema nu teu masantren mah pokona mah pangmustungan bae. Pangmustungan jelema teu rek masantren mah teu rek ka Allah, geus we sakit. Aduh lahir di pondok, paeh di pondok bodoh bae pu. Falulumum menhasratun ala arba'ati abwabin ternyata horenganan cek tuan ilmu teh kabagi kana opat. Al-babul awwalu zahirus syariat. Bab awal zahirus syariat yakni ilmu syariat anu zahir Islam eta mangan sakadar perintah Allah larangan Allah jeung berbagai hukum-hukum disebutna syariat eta Islam dikitabkeun lah jadilah sapinah naik takrib riyad siti naik fathul muin naik fathul wahab naik deui ikna naik deui ka ditu minhaj tafsirat tafsir raudhah sok badek kumaha teh raudhah serem kadengena tufah masyaallah eta ngabahas dengan sakadar urusan perintah larangan wasail ahkam wajenting disarhan datang ke 20 jilid eta teh kaluar ti urusan perintah nahi sailil ahkam zahir teh mah ilmu lalagaan tah pasti ilmu lalagaan teh mah teh mah sapira nyaritakeun perintah salat perintah puasa cara-cara praktek salat praktek puasa praktek wudu zahirna rapihan ku orang wudu rapihan ku orang tak praktek sholat rapih jasa sakadar zuhir sama kos gitu mah bisaeun tama bupati ge kos kitu mah aya hebat-hebat bisaeun tama gubernur ge kos kitu bisaeun tama presiden ge bahkan orang katipu hari tanu ge make kopea salatnya bisaeun bahkan jadi imam deui nu imamna kiai nu makmumna tolol bisa zahir atuh ngaranna ge naon hesena zahir mah tuh jubah loba di toko sorban loba di toko BHS tamer atuh ai batur mah meuli si eta mah menta deres menta ge dibere maling masyaallah geus kolot ge maling keneh bae ya Allah ku hayang ginding maling biasa zahir mah gampang urang loba katipu sangka kurang kiai orenganan Kristen orenganan Katolik deuk kumaha coba zahir mah kos karar itu urang kapanggih jeung awewe geulis amat make jilbab make rongres dan lain sebagainya masyaallah orang Yahudi jieu atuh zahir mah kos kitu zahir mah nah ieu lah loba katipu ku zahir mah urang katipu aya jelema make udang make jubah urang cium tangan horenganan bajingan barang kapanggih bajeng Haji Pedi itu make kopiah make lepis cenah horeng leuwih bajingan artina zahir mah urang loba katipu lamun teu nyaho mah nah iyalah zahirus syariah tapi tetap aji
tetap diaji kurang lamun teu diaji bahaya atuh kumaha wudu nu bener nyaritakeun cai da sadaekna tuh moal bisa kitu kene salat atuh lamun teu diaji atuh moal beres kitu kene haji jeung puasa atuh tetep kudu diaji zahir jangan ngararapih zahir wasani batinuha nomor kadua batinna nah ieu samaituhu ilmal batin dingaranan ilmu batin bahkan dikerenkeun thariqah kiri kan air datang ke kula nyarekan hawa pertama mah teh di kukumah kadua kali katilu kali nyana nyaritakeun tentang dan kenapa ditanyalah lalaunan dibawa ngobrol batin maksudna saya mah nggak bertoriko, yang bertoriko mah Habib Lutfi, Habib Umar, Habib Jafar dan saya mah enggak. Itu kata aja di sini, ya itu bersekedarin aja, cuman ini aja, cikulat aja ya. Saya mah cuman belajar supaya tidak ria, kan itu mah semua. Bertoriko nggak bertoriko kan nggak boleh ria, iya, nggak boleh ujub, iya. Jadi isi toriko teh kukula dibejakeun kan. Iya, memang begitu cek dah tereh ya, cek tereh ya. Terus dibawa untuk memperkenalkan kenal dengan Allah. Sebelumnya kan kita harus kenal dengan Nabi. Iya. Ceknya nanti urus dibawa-bawa beres ngana iya-iyahan tuh panjang tadong. Ya itu toriko namanya. Mau ngapu apa enggak itu namanya toriko. Dibejakan we kayak Muhammadiyah dia tidak mengakui mazhab. Sekarang coba kita analisa bermazhab apa enggak. Kukula digarijakeun teng ternyata bermazhab. Baliknya teu pamit. Salah seujeuh orang Karawang tolol tuh orang Karawang. Di luar dah nu dua mah eta kos kitu. Jadi teu kudu nyaritakeun toriko mah sakadar ngaran. Orang cokot esi toriko dek ngaku atau nanti toriko gak masalah tetapi kan lain urusan toriko nah perjalanan eta mangan sakadar di ngaranan pedah kangjeng Nabi taraktukum alal mahajjati wa tariqatil bayda nah dek ngaku adek teu sabodo sebab perjalanan toriko mah kabehan dek Muhammadiyah dek Persib nah ya, nomor kedua ilmu batin atau torikoh ngarana iyalah jangan urusan batin ketika orang sholat di jerona aya ilmu batinan bakal akur zohir perintah Allah kos kitu cak syariat batin nageh nempel taluk ka Gusti Allah ketika orang maca Quran ayat torikohan engke kan ka Gusti Allah ketika orang maca sholawat ayat torikohan kan ka Gusti Allah. Karena mun eueuh torikohan mah urang maca sholawat supaya dagang maju. Ieu kan di luar toriko negara. Tuh kan. Urang maca wiridan supaya warung urang maju. Eta kan lain toriko da bakos kitu. Urang ngariung supaya menang berkat bajingan kan eta mah. Tuh kan. Masya Allah. Urang ngariung ka dituna supaya yang kalem ku batu. Eta kan lain toriko ngaran. Ketika urang bertoriko pusatkeun ka Allah. Beres. Titik enggeus ulah hayang ka makhluk ulah hayang ka dunya hiji Allah kan sedep kadengena praktek mah hese atuh sedep-sedep ngadengena heulanan tuh Masya Allah sia tah mah wasalisu al batin katiluna ilmu batin sama itu ilmal ma'rifat leuwih luhur ye geus kenal berarti cara mengenal nah yang penting ilmu marifat praktek pengetahuan syariat heula kedua pengetahuan ilmu batin atau thariqah nomor katilu praktek supaya datang ke ilmu ma'rifat katilu kaopat rabiu abdulul bawatin ilah khusus karena leuwih batin deui di ngaranan ilmu hakikat padahal mah urang kuarita kan keur berhakikat. Urang salila hirup berhakikat ngan urang teu ngarasa berhakikat boro-boro berhakikat bertoriko gente sebab urang teu ma'rifat ka Gusti padahal mah urang keur aya di hakikat urang kuari ieu urang keur ngaji kadenge sora kadenge penjabaran hakikat mah ka dia ti Allah
hakekat dama ieu teh urang teh ieu tina la ilaha illallah. Nu mantak memehna urang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teu aya pangeran nu wajib disembah angin Allah nu kamari teh. Kemudian ku ari Allah 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 mulai tah di jero hate urang ka Allah Allah Allah. Nah, ku ari al haq al haq al haq al haq al haq. Hade teh ka hu. Eta nu kamari dibahas ku urang hu teh ya berarti kan Allah. Berarti kan duaan doang urang kan jeung Allah. Nah, eta geus bermakna nyingkirkeun sakabehna nu aya urang jeung Allah. Berarti kan lamun geus tek bae ittihad, bahasa ittihad teh bahasa thariqah. Atuh geus la ilaha illallah nu tatadina la ilaha illallah jadi Allah Allah, jadi al haq al haq, jadi huwa huwa, ku ari mah diganti la ilaha illallah. Ngaku bae jadi pangeran ka neraka. Tuh, lamun guruan cilaka. Mun guruan atuh cilaka. Tapi geus mau tidak mau perasaannya geus la ilaha illallah eta mah janang Allah. Emang ti dituna kitu atuh geus mah. Sebab naon? Geus diberekun Allah. Tah, lamun eueuh guruan kan cilaka. Nah eta geus datang kan ka hakikat sagala rupana. Da Allah, urang ieu kuari aya nang Allah, engke eueuh ku Allah. Ieu kuari urang neuleu nang Allah, dipaksakan di hakikat deuleu maneh teh deuleu Allah. Urang di hakikat bae urang mun belajar ilmu hakikat ku guru. Teu meunang urang neuleu teu meunang ngaku urang hijab antara urang jeung Allah. Allah nu neuleu. Nu kadeuleu Allah, nu neuleu Allah. Teu kuat kan urang, salantaran urangna encan mimitian. Lamun dimimitian atuh kuat engke melalui guru. Tah mantak ngaji kos kieu mah teu meunang di nu teu mararondok teh teu meunang sabenerna. Aslina mah mantak pake lalagad we heula ieu pagedala dieu teu meunang. Sebab naon? Atuh bahaya. Ngaji hakikat mah kudu aya pemaksaan diri. Itu ge tidak syariat heula. Syariat kan orang dipaksa ku syariat. Kemudian dipaksa ku thariqah, berarti geus ganti alamna ku hari. Lamun urang norekat tapi urang bersyariat atuh tah ngaranna bohong. Ongko norekat tapi nyareat keneh atuh bohong ngaranna. Mantak ayeuna ku hari jelema norekat maca zikir salat tapi make proposal keneh tampiling teu baca. Ongko norekat tapi berlagat syariat atuh lah ngomong norekat ku situ. Ongkoh norekat tapi dileg-legan bae duit pamarentah. Atuh mah ngaranna nyareat udah sok ngomong norekat atuh kos kitu mah. Ongkoh norekat tapi ka pendopo asal dibere duit leutik bae kan menta deui tolol. Eta kos kitu da aya norekat mah norekat lain deui atuh jeung syariat. Geus lamun nyareat udah sok ngomong norekat. Lamun deuk norekat atuh kudu berbeda anti. Mun dibere saya mah enggak lagi norekat entar aja di rumah ngasihnya. Iya, tawa abi projak tawa tuh. Teu beres tawa. Masya Allah, aya susumputan torekat teh kos kitu. Cara ucing-ucingan budak letik. Aduh, nah, iya. Torekat atuh kudu jelas. Kudu jelas atuh. Lelempanganana. Mantap kajahoan. Si atuh cenah norekat deuleu ku urang. Ya, henteu. Ngomong doang sebab naon dah henteu bae pokona larangan-laranganana ku jada ditabrak lain norekat teman nyareat ngaranna. Jadi kudu aya pantangan-pantangan jeung larangan-laranganana minimal aya 4 naik aya 10 larangan-laranganana jadi katebak ku urang ngomong doang torekat-torekat lantaran naon di jerona batin kan ieu kajahoan ku ahlina ngan geus teu naon atuh urusan nyana ieu ngan ieu mah keur ngaji. Nomor keempatna abdonul bawatin melalui lelembutan Allah maha latif maha lembut na henteu bisa dinyatakeun kumaha maha lembut Allah maha akbar ku akbarna Allah teu bisa digambarkeun okos urang bobogohan cinta ka bogoh urang pohara jasa ka urang eta teh bisa digambarkan betapa hebatnya cinta kekasih urang ka urang. Walaupun jauh di mata, dekat di hati. Ya Allah, gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang akan kuseberangi. Ngusruk ujianan. Tah, eta ku gedena cinta. Gedena akbarna Allah tidak bisa digambarkan. Ulah-ulah kagedean Gusti Allah ciptaan langit bumi sakieu paharana. Komo keakbaran Allah. Akbarna Allah itu bisa digambarkan, lembutna Allah itu bisa dihayalkan. Maha latif, maha akbar. Endek digambarkan, itu bisa. Endek dihayalkan, itu bisa. Tapi kunaon Allah aya di kolbu. Iyalah hakikat. Nah iya orang datang kadinya abdolul bawatin.
atuh kudu aya mursyid anu nuntun supaya Allah teh aya di kolbu. Masya Allah kali. Nah, iyalah wasamaitu ilmal hakikat. Nah, pala Buddha minta syeli kulliha. Cek Tuan Syekh teu menang henteu siapapun, dimanapun, bagaimanapun harus menghasilkan seluruh ilmu nu tadi. Kudu auh jeung Allah, kudu nyaho ka hakikat. Ahli hakikat mengajakan anak kana hakikat. Ahli torikoh ngajakan kana torikoh. Atuh kitu kemeh ahli politik ngajakan ke politik. Atuh urang lamun datang kandidat engke ka ajak ka ditu. Sebab sekali silaturahmi, dua kali ta'aruf. Ketilu kali halal bil halal, halal bil halal. 4 kali dibawakeun jeruk. 5 kali asup urang ngadenya. 6 kali Ibu Doli di luar. Hedok. Aduh, cak orang Baduy cantang tuh. Cantang tuh hidup payah buah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah iyalah, kumaha deketna urang jeung saha deketna eta batur ngomong urang ajeun ku kumaha. Moal betah urang ngobrol jeung eta lamun urang teh di dinya. Moal betah, mentek si eta babarengan bae jeung si eta ge betaheun berarti sapagodos obrolanan. Gitulah. Nah iyalah Tuan Syekh. Mere motivasi ke orang fala Buddha minta sili kuliah kama qala ahli salam wallahu a'lam bissawab.